woi. Enggak sih sore. Woi. Enggak sore. Kagok, iya kagok teh, iya hayang anggeus. Hayu mah jeung sore. Hayu urang ka sangkulahan, ayo nginum. Oh, hayung kayak kula ka ditu, hayo, kayak kula ge ka saung, heuh, hayo. Iya kagok kula hayang anggeus bareng nama ya. Kula meula teh. Oh, hayung kayak hayo, kula ka ditu kayak nyusul ka saung. Teh. Atuh kotna ka bina-bina ya teteh. Geus sore ge kota kita eureun bae doangna. Alhamdulillah, rabbil alamin ya Allah. Kagok teh, kagok tadi kula dek eureun, kagok tadi nilan jam geus jam 4. Pagawean kagok kayak keneh hayang anggeus, hayang geura anggeus. Bisikan kula kaburu berangkat teh. Kumaha lamun teh anggeus? Teteh ira kitu nek angkatna. Teu nyaho teh kula mah lamun nungguan dunungan bae, lamun cek dunungan. Teh yet ka dieu. Kula mah berangkat. Nek peuting, nek beurang kula mah pasti berangkat. Teh, kula nek nanya. Teteh geus bulet. Terus dipikir-pikir deui ku teteh. Teh, kula mah geus buleut teh. Kula kawalahan teh, kula bertahan di dieu. Kaayaan doang kieu teh, asa konyol teh kula anak kudu jajan. Kudu meuli beas. Model kula nek menta kasahan nya bae teteh mah boga salaki keur gawe di Kalimantan. Model kula mah nek menta kasaha. Oh sih kula mah hanya bisa ngadoakeun ya. Artinya teh leus teuing doakeun bae urang mudah-mudahan panjang umur engke pendak deui. Baju teteh ira balikna eta saminggu sakali teh sabulan sakali teh satahun sakali. Iya, teu nyaho teh kula ge can jelas tama teteh. Teu nyaho atuh kumaha cek itu bae kula mah. Enggeus teuing doakeun bae, doakeun. Atuh teteh mun kangen kana kula engke nalepon nya. Engke kula sugan di ditu mah sugan boga HP ya. Kayak kukula di ieu dibere nomorna. Teh si anak mah rita mah diteureun ibu kolot nanya. Heeh, jeung ibu kolotna teh. Oh, kayak kukula ditong-tong. Heeh. Ya, teh ya, adem. Naon? Stella adem, sampai teteh kayak ngoprot. Pasti kastela buruk jadi mah teh. Lain si teh, nah adem-adem. Aing ye. Oh, ya kula aus jalaman nama. Ayo si balik sore teh yuk. Ayo balik yuk.